Ajib, ajib. Tuh. Sip. La haula wala quwata illa billah wallahu ta'ala fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Duyupullah duyupur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina waktos ayeuna sarengsena urang sadayana ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala, yakni ngalaksanakeun salat berjamaah duhur, diteraskeun sareng kewajiban kanggo perut urang. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang tiasa kempel dina raraga ayeuna ngeteh rapat tapi pertemuan rombongan alapat salawat dan salam mudah-mudahan ditamikeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tuluy mugi ka urang sanesel umatna mudah-mudahan urang sadaya singkaing syafaat ulama kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu bade didugikeun aya sabab perkawis Kang Hiji. Pak Toto ya. Ayo Pak. Iya Pak Toto. Pak Toto ya, Pak Toto. Oke, salik deh, Ki. Wengi Jumat. Tabuhna angkati urang kedah keluar ti hotel ieu tabuh 8.40. Kumari kitu ulah malam. Wengi Jumat teh malam. Penting. Nah, 20.45 mohon geus kajian 20.45 tapi wengi Jumat kumargi aya sangkatanata insyaallah urang kedah kaluar ti dieu teh wengi Jumat tabuh 8 kirang engke ka mana urang menujuna ka bandara nya Kaking Abdul Aziz nu aya di Madinah didinya engke urang terbangna geus basa terbang bae ulah aya bangsa landing-landingan bising tengakeun paus geus bukan take opna. Pinter enak mau ganti. Geus. Eta sekitar jam 2 sore. Nah, berarti urang di pesawat teh ngalaksanakeun salat naon teh, Cik? Salat subuh sareng salat duhur sareng salat asar di jamaah takdim tadi. Tapi kan ningali sikon. Pokoknya nama sholat subuh pasti di pesawat kene. Sholat duhur, sholat asar di pesawat. Non sabab jamaah takdim. Non margi engke begitu ayeuna urang ka bandara, setengah 4 kan capek. Itunya gitu, ambe urang nyase. Engke tos ayeuna di bandara langsung ka embarkasi, ka Bekasi kanggo gentos mobil. Di KBIH. Ibu Hajah Yeyen pasti keluar untuk kedah keluargana tos di pasian serat. Terus pasian serat kanggo nyanda koper kaheuleut. Jadi engke tadi teh urang teh pertemuan terakhir engke nama ka bumi tos keluarga urang. Mohon. Memang ningali dina serat mah keluarga teh di kiwarang kaheuleut teh tabuh 8 wengi anu era di bodas bae engke ieu nama kukudung eta nama kukud ayo punya nama bebas salin nama nah tapi nyanak salin sagala enak bekel biasa ya da sabulan ya masa bulan ya kumpul artos sabulan